Kotok sakit itu tak budak dia barang-barang aing acak-acakan. Kotok saha gitu inya. Tunggal kue asup ka imah segala kekenceng gidi raragagan. Angin herang aing ge tabur beeueuh. Dasar dengan sangu aing eta-eta lah. Haru aing. Nya aing kudu micenan teh kotok amalayah di mana. Kotok saha etanya didenda ku aing 10 juta. Diselidik ku aing ieu mah. Kotok sahanya eta. Rodia. Rodia. Non lah. Rod, hayu ulin. Ulin ka mana lah? Si budak ngajak sesaungan, tapi di pipir imah di emeh. Sabari ngalola cek huni. Boro-boro hayang ulin aing. Kotok ka imah ngagebros sagala naon acak-acakan. Dia nyaho teu kana kotok borentak. Nu ciri huluna loba putian. Haru, teu nyaonya. Eta kotok saha boa. Tapi asa-asana mah aing orang neuleu. Meser. Meser naon? Meser pempes. Baraha? Hiji be. Ya, pempes nak. Teh, Nya, nunya. nya sami-sami. Ulah degel diatoknya. Ulah degel, ulah ka imah batur. Siap. Jaman, kotok di pempesan. Nggak coba ya. Bisa eta, tuh bisa gitu. Ulilaan. Diam, telok nonton berita yo. Kuare kerame nyacakeun revisi undang-undang bahwa kotok asup ka imah. Kokoreh di kebon batur. Ngisi nggih didenda 10 juta. Atuh budak karana ge kotok kampung atuh wajar be ulin-ulinan di kampung oge. Lamun cenah kotok imah atuh berarti kotok imahan. Tah, Bari jeung lamun cenah eta undang-undang diketuk palu, moal urang moal boga kotok. Sieun mending nangguan kebon, boga nu asup kotok batur. Asana mah ieu kotok nu asup ka dapur imah aing. Ciri-cirina ge kotok borentak ieu nya. Kotok aing mah asup ka dapur ge mau kukumaha. Jeung geus make pempes tah. Aing mah jaga-jaga. Bising didenda 10 juta. Rekaman. Rek demo segala macem. Belum mengerti baik. Letikan ya. Ulah. Weh rekam parana, aku kena ke jam 11, pulang ke Rawa balik. Kuku aing nek ngademo undang-undang jeung budak tah. Ke Jakarta nya, ngademo undang-undang na. Ayo aing elo. Ayo. Jangan tersinggung ya, ini hanya lelucon. Tapi awas, jangan asal demo. Kalau mau demo, harus tahu dulu yang di demonya apa. Ho.